si Sadut ngomongnya jadi beda. Asana geus lemes, ayeuna mah ngomongnya jadi kasar deui. Hei, Andika, Bikang, rasakeun ieu sia. Iya. Si Sadut langsung nyebrut narajang, nyabetkeun bedogna ka eta si Wanoja. Iu, kuilang. Yuk. Gerakan si Sadut nalika nyabetkeun bedogna memang lumayan cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadayana tiasa patepang deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda Jejer Carita Si Getih. Ayeuna kantun bagian anu ka 44 tekaraosnya parantos episode anu ka 44 deui. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, di like di komennya anu saseueur-seueurna. Laina naon ari Mamang mah ngarah langkung pogot sareng semangat kasih Mamang anu nyandak ieu dongengna. Upami saena di share anu saseueur-seueurna ngarah seueur deui kadang mitra para wargi sadayana ngiring manco ngabandungan Jejer Carita Si Getih ieu. Ieu dongeng Si Getih mangrupikeun buah karya ti yasana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Hatur nuhun ka Kang Rudi. Atuh ngarah teh nyangkolong ting kana waktos sumangga urang lajengkeun deui ieu Jejer Carita Si Getih teh. Kumaha jucungna ieu carita nalika karak nepi harita teh nepi si Gobang Hideung nepi ka kerajaan Tumariswana. Kumaha cenah jejerna. Hayu sor cikopi betot simutna pagehan tali kolorna bisi morosot tempak dungdung des. Ayeuna urang caturkeun si Gobang Hideung manehna nalika balik sanggeus tarung jeung Sekarwati teh manehna terus ngajugjug ka keraton kerajaan Tumariswana. Barang nepi ka kerajaan Tumariswana langsung ditanya ku Raden Suntara harita teh, kunaon anjeun Gobang Hideung eta beungeut kot kageuneu kitu ke rumah goreng patut katambang di rami juta banget jika tapak ngagebugan. Bari eta pueuh ceuli ngalembereh ku getih, dada baseuh ku getih, patelak jeung saha Ari Andika ku Bang Hideung. Si Gobang Hideung anu diuk di handap bari tungkul gancang ngajawab, cilaka Raden, cilaka aya jawara sakti sing horeng si mana horeng Raden. Eta jawara sakti teh nu katelahna si Kartiwa jeung Sakarwati Raden. Dua jalema anu geus ngabalukarkeun anak buah si abdi jadi binasa Raden. Oge abdi sorangan nyandangan tatu di jero jeung wirang di kolong catangnya gedenya panjang Raden. Kitu tembal si Gobang Hideung. Atuh Raden Suntara ngadenge jawaban seperti itu ti si Gobang Hideung. Raden Suntara katut nyimas utari rada robah paromanana. Tetela si Kartiwa teh bener we masih kene hirup si walak teh. Nyimas kumaha lamun kitu geuning kabuktianana si Kartiwa teh masih kene hirup. Pajarkeun bejana geus paeh ku si Caping Sakti alias si Bayangan Maut. Tapi tetela ayeuna masih kene hirup geuning Nyimas. Berita hoak eta teh teu bener berita teh Nyimas. Bener Kang, si Kartiwa teh masih kene hirup geuningan Kang. Lamun kitu carana mah berarti manehanana lain jalma sembarangan Kang. Si Kartiwa mangrupakeun jawara anu kawilang berat pikeun diukur pangartina ku pihak urang Kang. Geuning geus sakitu rongkahna ngalawan si Caping Sakti jeung Ki Unggara si Pancasona.
manehanana masih kena bisa salamat bisa hirup geuning Kang. Teu kudu salampang kitu nyi Mas. Teu kudu mikiran tahapan ajen pangartina si Kartiwa nepi ka mana-mana nyi Mas. Sabab di pihak urang teh apanan loba jago pilihan, jago pilih tanding. Anu elmuna geus moal bisa diragukeun deui ku urang. Seperti ayana Ki Buyut Sayuta anu jadi guru akang. Anu nyangking ilmu tutungkusan nyaeta ilmu Bajrakila anu sakitu luar biasa nyi Mas. Terus aya Ki Banaspati anu kiwari geus diabdikeun jadi patih di kerajaan Tumariswana. Aya deui Nini Anbarwati katut muridna anu nalah Encang Maman. Maranehanana apanan nyangking ilmu tapak ireng anu sakitu hebatna jeung ilmu buhun eta teh. Akang yakin pihak Raja Bagendit nyakitu deui si Kartiwa ting di pihak mana eta manehanana. Si Kartiwa jeung si Sakarwati moal kudu hese dilumpuhkeun ku pihak urang. Ngalahan sakaraton Bagendit ngalawanan jago-jago pilih tanding urang tantang tu bisaeun. Komo pangkasi Kartiwa jeung si Sakarwati teu boga kemampuan jeung teu boga kekuatan ku ayana bala tentara. Ngan tapi akang jadi penasaran ari si Kartiwa jeung si Sakarwati di pihak mana manehanana. Walon Raden Suntara jika nu yakin pisan pihakna bakal unggul sabab ngarasa pihakna ngabogaan jago-jago pilih tanding bari jago-jagona nyarangking ilmu anu masagi. Komo ayeuna mah aya jago anyar anu ngahaja ngabdikeun diri ka kerajaan Tumariswana anu katalana Nini Anbarwati katut Encang Mamat di Gunung Galunggung. Raden Suntara katingali ngareret ka Mbah Buyut Sayuta terus ngomong lalaunan diharewaskeun kana celina Mbah Buyut Sayuta. Mbah Buyut cing pangmaehankeun si Gobang Hideung sok Mbah Buyut sabab geus eueuh gunana deui. Tuh celina geus rampung tatuna parna asa moal aya gunana la manfaata wala faidata lah Ki Guru. Sok we geura binasakeun geura paehan ayeuna mah. Sok ngan tapi di paehana ulah di dieu nya kuring bung ngotoran leungeun sorangan sababna. Sok we engke ku Bah Guru lah kira-kira. Pokna Suntara anu hayang si Gobang Hideung dibinasakeun ku Ki Buyut Sayuta salaku guruna. Mbah Buyut Sayuta katingali ukur unggek. Sedengkeun si Gobang Hideung sorangan henteu ieu apaleun dirina bakal dibinasa. Malah manehanana harita kadenge ngomong deui. Kumaha Raden nyi Mas? Peperangan teh 2 dinten deui pangintennya. Urang 2 dinten kapayun bakal perang anu campuh ngalawanan kerajaan Bagendit. Sedengkeun Raden ieu kuring ayeuna duka kumaha ieu? Anak buah kuring geus binasa kabeh. Kuring sorangan nyandangan tatu di jero ting bisa ting moali teh Raden. Kuring ngiluan kana eta perang. Ceuk si Gobang Hideung anu memang bener manehanana teh nyandangan tatu di jero anu kalintang parna akibat tarung jeung Sakarwati. Raden Suntara kadenge seuri manehanana bari pok ngomong. Tenang Gobang Hideung, tenang. Di dieu aya Mbah Buyut Sayuta salaku guru kula anu siap ngubaran tatu anjeun. Jeung memang bener peperangan teh tinggal 2 poe deui ti ayeuna waktuna. Matak taya salahna lamun urang kabeh ti ayeuna sayaga diri ngolah tanaga jeung bela diri. Ulah nepikeun urang leleh jajaten atawa nepi ka pihak urang kurang kesit jeung parigel. Sarta urang kudu bisa ngayonan kana kemampuan pihak-pihak atawa bala tentara kerajaan Bagendit. Urang kudu siap parigel sarta tanaga. Kabeh kudu geus aya dina kasayagaan sagala-galana. Jeung sakumaha ceuk Nyi Mas Utari tadi memang bener. Ngarah naon atuh akang bat kudu mikiran pangartina si Kartiwa. Sabab manehanana teu puguh ieu aya di pihak mana-manana. Jeung deui lamun manehanana rek ngacorak, rek balas dendam peda baheula
ku Pangeran Purnawijaya Yuda pernah di penjara. Lah di pihak urang ge geus loba ieu para jago pilih tanding kitu tah. Nya naon atuh coba Kang? Menika si Kartiwa dipikasian segala rupa gerakan. Memang benar. Akang berjiga nu salempang kitu ku si Kartiwa. Pada eta meureunnya manehna kabejakeun ajal binasa ku si Caping Sakti jeung ku si Unggara si Pancasona. Terus digubrageun ka walungan layona. Ari teh kabejakeun masih kene hirup benernya. Tuh Kang. Tuh kudu sieun, tuh kudu sentar. Yang ngarepan si Kartiwa anu kabejakeun geus pae tapi hirup deui. Tuh kudu sentar. Nya aneh wae atuh Kang. Nya aneh wae atuh Nyimas. Aneh ari Akang mah Nyimas. Manyi anu paeh bisa hirup deui. Ari lain anu nyangking ilmu atawa anu boga nyawa dua atawa serep mah. Nya nah maranehna betaya nguntruk-nguntruk narembungkeun diri ka dieu nya. Sakitu geus dikatanan oge ku Akang ngiru gabung cekeng teh ka pihak urang. Nalika ku urang diondang ka dieu ngaliwatan surat, tapi nya taya balasanana geuningan. Ke kunaon can datang we ka ipa tempatan eta jalma anu diondang ku urang teh Nyimas. Kitu we lah Kang. Teu kudu di pikiran jalma eta mah. Mata kitu oge meureunan maranehna arembungan gabung jeung pihak urang. Tuh si Kubang Hideung geura ubaran ayeuna mah tatuna. Bisi nambahan parana sok geura ubaran. Watir ketempona tuh meni sumengir wae jeung kakarinyudan eta bibirna anu samutut jiga tutut teh. Tembal Nyimas Utari anu memang pura-pura teu nyao manehna. Nyawana si Gobang Hideung bakal aya anu ngala ngan ukur aya di tungtung jeung leungeun Mbah Buyut Sayuta. Mbah Buyut Sayuta gancang maju ka hareup. Terus cingogo hareupeun si Gobang Hideung api-api rek ngubaran jeung mariksa badan sakaligus tatu-tatuna si Gobang Hideung. Sadengkeun Nini Ambarwati jeung Encang Mamad tembong harita teh duanana silih teuteup. Jeung kita tadi oge maranehna mah memang jarang henteu ngilu ngobrol lantaran memang duanana oge jarang ngomong. Sok euy buka kancing bajuna Gobang Hideung, buka lebah dada eta geuningan meuni geuneuh kitu tapakan. Sok udah buka kancingna, buka kabeh, buka bajuna, buka. Jika nama maneh kabeunangan ku ajian semu gunting beureunan. Ilaing kuat oge daya tahan ieu. Kakeunaan ku ajian semu gunting tapi masih kene hirup. Tuh tinggal meuni geuneuh kitu. Dugaan Mbah Sayuta memang bener. Henteu salah deui yen si Gobang Hideung teh tatu alatan digempur ku Sekarwati ngagunakeun ajian semu gunting. Nyabah kuring beunang ieu teh ku ajian semu gunting. Duh ini panas ngarenyet serenut bah kana kantong semar ge bah. Sok bah turungan kuring bah. Deuh dada eungap pisan bah, eungap. Heueuh sok. Tong wakal loba cumarita geura andika. Sok bukaan kok bajuna tacing bener tah, awas. Sok tong loba ngomong deui yeuh, ilaing ulah ngomong loba ngomong. Ayeuna oge kukula rek diubaran apanan. Sok sugan beunangnya, sugan bisa we kula ngubaranana. Ceuk Mbah Buyut Sayuta anu harita teu kanyahoan leungeunna geus museurkeun tanaga lapisan meh sapinuhna dina tataran aji lembu sakilan. Jeung jigana mah ukur lalaunan katempona teh harita. Leungeunna Mbah Sayuta anu katuhu nepak kana sirana si Gobang Hideung, tapi tumerapna memang hebat. Sabab si Gobang Hideung harita keneh ngagero tarik jeung panjang nahan kanyeri marengan sirana anu terus ngabarabay bejad sarta remes ku geti jeung nana. Set plak jabrot, aduh parabay kosot gebruk. Awak si Gobang Hideung langsung ngejeblag ka tukang. Kerajet kusak ceklek. Si Gobang Hideung sabada ngajeblag ka tukang
langsung ngalayang jiwa korban kakajeman Mbah Buyut Sayuta anu pikirna eta si Gobang Hideung geus eueuh artina deui hirup di alam pawenangan sabab kaayaan geus tatuparna. Nini Ambarwati anu ti tadi jempe kadengi harita mah ngomong kituna teh bari ngeh ka seuri nembongkeun huntuna anu harideung kabeh jeung deui umurna teh geus teu bisa kaukur geus aya kana ratusan taunna leuwih kolot ti umurna Nini leuwih kolot ti umurna Nini Waliwis Putih salaku jeung leuwih kolot ti Nini Waliwis Putih katut Nini Irah jeung Ambusari anu kungsi kacaritakeun dina ieu lalakon. Awak Nini Ambarwati meuni garing jeung bongkok pisan sarta pewet. Nini pewet. Potongan awakna mungguh taya ulat jawara. Tapi sanajan ti kitu ari sorot panonna mah angger we masih kene seukeut jeung rancingeus. Sorana ngengkreng mata katorekan anu ngadenge. Sok sanajan ukur sora Nini oge tapi make tenaga lapisan setiap nyaritana. Nyaan kajem oge ari laing sakabeh dina ngalakukeun tindakan mah. Jeung kula oge memang resep panuju pisan ka jalma anu boga sikep kitu teh. Bener kula satuju. Bener teu Mamat. Ceuk Nini Ambarwati bari ngareret kancang Mamat salaku jadi muridna. Anu direret gancang ngajawab, bener pisan ini, bener. Kuring oge sarua resep ya. Malah lamun pihak urang kabeh karajem engke pesderna perang moal asa deui tur bakal nyentarkeun pihak anu jadi musuh. Kitu tan ini. Bener pisan anjeun Mamat. Pinter geuning. Maneh mikirna salaku murid aing teh. Teu gagal maneh Mamat jadi murid kuring. Geuning pinter geus bisa ngabaca. Ka mana arah tujuan dewek deuleu. Syukur atuh. Syukur hari Nini jeung Cang Mamad pada panuju mah karena sakabeh tindakan pihak kerajaan Tumariswana. Berarti urang sakabeh bakal sayunan jeung sajalan dina ngembangkeun paniatan. Kitu ceuk Raden Suntara anu harita kadenge nembalan. Laju Nyimas Utari anu teh tadi rada repeh wae ngomong deui. Ayeuna mah namlah cuang ngalatih deui jurus ilmu silat tur ka sakabeh prajurit-prajurit di ieu kerajaan. Sok ayeuna mah latihan deui. Anu pasukan panah latihan panahna. Pasukan pedang latihan pedangna. Pasukan tumbak jeung kuda sok latihan tumbak jeung tumpak kuda. Sangkan urang sakabeh leuwih asak deui dina nyangking ilmu silat tur dina ilmu perang. Sarta sanggeus rengse latihan seperti biasa engke urang ngayakeun rempugan deui dina ngabadamikeun antara cara nyerang jeung cara dina ngelehkeun peperangan engke. Kumaha? Sakabeh siap? Ngarti? Kadang sakabehan. Siap, Nyimas. Siap pokoknya Nyimas. Semangat. Sok siap. Semangat pisan. Ceuk para jago pinilih di eta jero kadaton anu mungguh akur sapamadagan dina ngolah kaayaan sarta dina tindak tanduk eta kerajaan. Kitu ayeuna kaayaan di kerajaan Tumariswana mangsa nyiapkeun diri pikeun engke perang ngalawanan kerajaan Bagendit. Nu kahiji sauyunan gawe bareng ngatur strategi kumaha sangkan engke derna perang aya dina kaunggulan. Nu kadua tangtu kabeh kudu ngolah pangartina sewang-sewangan.
saguruna samuridna KB lalatihan kalawan serumangat unggal waktu. Tinggalkeun heula kaayaan kerajaan Tumariswana anu keur siap-siap jeung taki-taki dina enggoning perang ngalawanan kerajaan Bagendit. Ayeuna urang caritakeun deui Kartiwa jeung Sakarwati anu lumampah ka kota Raja Bagendit dibarengan ku 7 urang prajurit kerajaan. Harita teh kabeh geus anjog, geus nepi ka tempat anu dituju. Tur langsung dibagiakeun disambut ku pihak kerajaan Bagendit. Kartiwa jeung Sakarwati nalika datang langsung rengku hormat ka Raden Tarya Jayakusuma dibarengan ku sakabeh prajurit anu sarua karak alanyar datang. Nyanggakeun sembah pangabaktos. Abdi sadaya mama Raden. Heg. Heg. Ditarima prajurit oge hidup Kartiwa anak ama sarta anjeun Wanoja ditarima panyembah jeung pahormat aranjeun sakabehan. Sok Gradariuk tah didinya kasep gelis sok Kartiwa gelis Gradariuk didinya. Mohon ama mohon. Kartiwa jeung Sakarwati gancang Dariuk dina kursi buleud di ruangan anu beda tempat. Dalah prajurit oge harita teh ngahaja Cina Dariuk dina kursi parantina. Harita Kipatih kitu Benggung jeung Ki penasehat Juljol daratang gugek Dariuk bangun aya hal anu rek dibadamikeun. Teu lila Raden Tarya Jayakusuma kadenge anjeunna Cumarita. Leuwih ti heula kula teh rek muji syukur kanu agung. Rek ngahaturkeun ka Pangeran anu agung anu kawasa. Wireh anak kula ayeuna geus mulang deui ka ieu kadaton kalawan salamet. Kitu oge sok sanajan aya cacat atawa bocel saeutik mah jamak. Lain oge jago ari teu kitu-kitu acan mah. Sarta ieu Wanoja anu bareng jeung hidup teh pasti Wanoja anu rek ditulungan ku hidup teh anya anaki. Ceuk Raden Tarya Jayakusuma bari ngareret ka Kartiwa dibarengan ku pananya. Kartiwa anu ditanya gancang ngajawab, mohon ama leres. Ieu pisan Wanoja anu sareng abdi teh, Wanoja anu bade ditulungan ku abdi teh kamari ama. Anjeunna kiwari ngiring ka dieu kalawan salamet kitu tah ama. Jawab Kartiwa kalawan Daria bari rengkuh hormat. Syukur anaking, syukur. Ama reueus ngadengena. Tetela hidup mampu ngalaksanakeun niat hidup. Ama bagja. Hidup boga rasa tanggung jawab jeung boga rasanya kabalad jeung kasobat. Henteu ngantep kitu wae. Sok sanajan nyalametkeun sobat jeung balad depan nyawa tandonanana. Tapi hidup siap yang hareupanana. Reueus jeung bagja kana hate amanah jalu. Mohon ama, mohon. Kipatih sumuhun kula nun Gusti. Kipanasehat. Ieu Gusti. Oge karanjeun prajurit kerajaan anu sarua hadir. Ayeuna dina ieu poe kula teh ngarasa bagja. Ngarasa senang gumbira taya papadana. Lantaran anu jadi anak ayeuna geus balik deui ka ieu patempatan kalawan kayan salamet. Tur teu poho leuwih ti heula kula muji syukur ka Pangeran anu geus sagalana mere kanikmatan lahir jeung batin, khususna nikmat iman jeung nikmat Islam. Nikmat sehat nu utamana pikeun urang. Sarta naon anu kudu karandapan ku rahayat poe ieu urang tutup. Nekteuk nekler meulah jantung cing ulah kaalaman deui ujian-ujian anu karandapan poe kamari. Urang jadikeun eunteng pikeun kahareupna.
khususna pihak urang salaku pamimpin sekaligus tihang-tihang kekuatan oge anu ngurus ketenangan rahayat muga cing jauh tina gogoda tina ririwa jeung tina gangguan. Cukup ku kajadian kamari wungkul we ti pihak si Gobang Hideung anu hasil ditumpurkeun ku pihak urang oge ku anak kula kamari pungkasanana kitu tah sarta leuwih ti kitu kula ngahaja ngayakeun riungan kieu teh sabab ngarah aya saksi anu pasti ngeunaan anak kula anu rek diangkat jadi panglima perang ti kerajaan Bagendit kitu tah ceuk Raden Tarya Jaya Kusuma panjang lebar dina cumaritana mangsa negrakeun eusi hate jeung kabungana dina waktu harita sedengkeun Kartiwa ngadon silih tetep jeung Sakarwati rarasaana asa tagi wur teu puguh Kipati kadenge anu harita cumarita duh hapunten Gusti memang patih ayeuna nembe ka emut sareng wantun cumarios ayeuna teh ka Gusti Raden wireh memang sim abdi salaku patih teh bade tumaros Raden naha ari Raden Kartiwa bet mung saukur bade dijantenkeun panglima perang wungkul ieu teh henteu sakantenan dinobatkeun dijantenkeun gegentos raja awon-awon oge eta Raden Kartiwa teh apanan teu Raden kiteun oge mangkana pantes tur payus upami Raden Kartiwa sakalian we dijadikeun putra mahkota dicawiskeun dijantenkeun raja atawa sawon-awonna oge dijantenkeun pati gegentos sim abdi Raden ceuk Kipati Raden Tarya Jaya Kusuma geus rek ngomong deui harita teh ngan tapi kaburu kapiheulaan ku Kartiwa ampun paralun anu kasuhun saresna mah putra teh ngaraos abot upami kedah janten panglima perang mah ieu teh mama komo deui putra kedah janten gegentos pati komo gegentos janten raja mah teu pantes jeung teu payus amah pokna Kartiwa rengkuh sarta nambahan tagiwur hatena Raden Tarya Jaya Kusuma ngareret ka Kartiwa pok cumarita anak king Kartiwa anak ama aya benerna oge caritaan Kipati teh hidup teh pantasna jadi putra mahkota dicawiskeun pikeun gaganti ti ama jadi raja gaganti ti ama kitu tah anak king putra ama nah bet kedah kitu ama apanan ama teh masih kene aya masih kene hiju meneng nah bet nyarios seperti kitu ama katambi janten panglima perang teh kedah luyu sareng kemampuan putra salira panginten ama komo jadi raja kudu siap ka angge sareng kudu siap ka tarima kurahayatna kitu tah ama anak king Kartiwa anak king anak ama mohon ama kumaha manawi ieu anak king anak ama Kipati nyarita kitu teh memang taya salahna oge lain kudu wae ama geus eueuh hidup kudu jadi raja teu kudu ngadaguan ama maot heulang ke anjeun hidup diangkat jadi raja teu kudu ari sabab memang sabenerna ama oge geus teu aya niat ti samemehna lain ceuk Kipati wungkul jeung kabeh anu aya di dieu teh percaya ka hidup lain kitu ki penasehat sarua panuju penasehat panuju teh lamun ma anak kula ayeuna jadi panglima perang sarta engke waktuna bakal diistrenan jadi raja di kerajaan Bagendit ceuk Raden Tarya Jaya Kusuma bari ngarereet ka ki penasehat anu gancang ki penasehat nembalan bari rengkuh hormat sumuhun kula nuhun
simkuring sami satuju atanapi siap jeung sae pisan upami Raden Kartiwa janten panglima perang komo janten raja mah panuju pisan kaula nuhun. Alasanana panuju teh naon tah Ki Panasehat? Lamun masuk anak kula jadi panglima perang sekaligus jadi raja, sok caritakeun naon alasanana Ki Panasehat? Ayeuna pek gera jawab Ki Panasehat oge ku Kipati. Anu tadi pangheulana ngebahas obrolan masalah diangkatna jadi panglima perang jeung raja anak kula. Sok naon alasanana? Kipati katut Ki Panasehat tembong silih reret. Kipati anu harita pangheulana ngajawab langkung tipayun hapunten simkuring teh Raden. Parantos kumawantun cumarios kitu ti anggalna. Bilih kirang tata bahasa sarang ugaran mugi tejantan kaawonan kangge diri abdi Raden. His nah habat aya pikiran kitu Kipati. Tenang we Kipati. Kula teu ngarasa kasinggung ku caritaan Kipati. Eta meureunnan Kipati mah ngarasa ngajurungan kula lengser tina ieu jabatan meureunnan nya. Terus anak kula anu engke ngagantikeun kula teu kasinggung kula mah. Bunga anu aya kula mah Kipati. Duh, mohon pisan Raden, hapunten. Geus Kipati. Teu kudu dipikiran teuing. Sok we, ayeuna mah angguran gera jawab. Alasan naon pangna anak kula kudu jadi raja? Panuju atawa henteu? Lamun saheulaanan anak kula dijadikeun panglima perang. Ingat, 2 poe deui urang teh bakal nyang harepan perang ngadu jiwa jeung pihak kerajaan tumariswana. Kitu tah Kipati, sok gera obrolkeun naon alasanana panuju anak kula jadi panglima perang. Oh, mohon Raden, janten kieu yeuh Raden. Memang Kipati kalintang panuju saumpami Raden Kartiwa janten panglima perang. Margi memang Kipati tiasa ngaraoskeun aya hiji kakuatan anu rongkah nyarengan Den Kartiwa dina waktos ayeuna. Sarta eta kakuatan teh nyaeta anu sumpingna tina bedog si getih. Anu saur mamang mah yakin pisan kakuatan dina eta bedog si getih mangrupikeun hiji kakuatan ilmu simpenan ti hiji guru luluhur anu munggaran kagungan eta bedog. Jadi katua kasakten tina bedog si getih dimili nyeta sumberna ti hiji guru anu pangheulana nyepeng eta bedog. Satuluina eta bedog turun tumurun ka ahli warisna. Tur ayeuna Den Kartiwa ge sami salaku ahli waris eta bedog si getih geuningan Raden. Matak saur Mamang Pati mah teu kinten ngarojongna upami Den Kartiwa janten panglima perang oge sakantenan dijadekeun putra mahkota pikeun ngagantoskeun kadudukan Raden salaku raja kerajaan Bagendit. Kitu tah Raden. Akur ari kitu mah atuh. Cing, ceuk Ki Panasehat kumaha? Naon tah alasan Ki Panasehat bet satuju anak kula dijadikeun panglima perang atawa dijadikeun anak mahkota pikeun ngagantikeun kula salaku raja? Nalika keur kitu ujug-ujug euleuh waktosna kabujang CF Wadia Balad AT official keun atunya insyaallah enjing pageto urang lajengkeun deui hayu ah.